Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Sateuacan kana materi, Ibu bade ngawanohkeun diri heula ka para siswa sadaya. Tepangkeun wastapun Fitrio Haini tiasa dipanggil atanapi nenehna Ibu teh Empit. Ibu ti Prodi Pendidikan Bahasa jeung Sastra Daerah semester 4 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Nah, kalarsan ayeuna teh nuju ngalaksanakeun program magang lanjutan salami 3 minggon di SMA Negeri Hiji Luragung. Khususna kanggo pangajaran bahasa Sunda kelas 11 jurusan IPA sareng IPS. Nah, wawanohana atos rengse, hayu urang lanjutkeun kana materi. Dinten ayeuna Ibu baris medarkeun materi ngeunaan biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu guru nukusin kuring dipika hormat sareng sadaya rerencangan nukusin kuring dipika cinta. Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Ilahi Rabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna urang tiasa kempel dina ieu tempat dina kaayaan sehat wal afiat. Teu hilap sholawat sinareng salam mugia salamina kacurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin, dina kasempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan pentingna pendidikan. Di zaman kiwari, pendidikan penting pisan. Pendidikan pikeun ilmu merelo bakapalan pikeun urang sarerea. Ku ayana pendidikan urang jadi bisa jeung ngarti. Pendidikan mangrupa rencana urang kahareupna rek kumaha. Kumeunangna ilmu tina pendidikan, urang bisa gampang neangan pagawean nu alus anu dipikahayang ku urang. Ku cara diajar nu getol, nu bener, urang pasti bisa jadi jalma nu sukses, jadi jalma nu miboga prestasi anu luhur. Jeung deui bisa ngabanggakeun kolot bangsa jeung nagara. Hadirin, sakitu wae biantara nu tiasa kusim kuring dihaturkeun, hapuntenna bilih aya kalepatan dina ngadugikeun ieu biantara. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cung, di dieu anu apal biantara teh naon? Nah, hayu kurang dipedar sasarengan. Biantara mangrupakeun hiji teknik makena basa atawa seni ngareka boh sacara lisan atawa tulisan anu didadasaran ku pangaweruh anu hade dina milih jeung ngagunakeun kecap-kecap kalawan efektif tur merenah. Jalma anu ahli dina biantara disebutna orator. Nah, samemeh urang nepikeun biantara atanapi nalika urang nepikeun biantara, urang kudu apal heula sistematika panyusunanna sapertos kumaha. Jadi aya kieu para siswa. Nu kahiji, aya bubuka atawa panganter ngeunaan pasoalan anu rek dibiantarakeun. Nu kadua aya pedaran ngeunaan medar perkara atawa eusi biantara. Nu katilu aya argumentasi ngeunaan pasoalan anu dipedar.
Nu kaopat aya katerangan panglengkep pikeun ngajentrekeun pasoalan anu dipedar sarta nu kalima aya panutup mangrupa kacendekan ngeunaan pasoalan anu dipedar. Nah, ti salian ti eta oge aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun nalika urang rek nepikeun biantara. Kahijina, dina acara naon urang nepikeun biantara teh? 2. Naon jejer atawa tema biantara teh? 3. Salaku naon urang biantara teh? 4. Saha bae anu ngahadiran eta biantara teh? Nah, upami hidup sadaya tos terang 4 perkara ieu, hidup langsung we tangtukeun jejer jeung eusi biantarana. Eusi biantara di dieu kudu singget, kudu logis atawa asup akal, kudu apal kana kaayaan atawa situasi, ragam basa kedah diperhatikeun, sarta lentong atawa sora anu dikeluarkeun kedah jelas sangkan tiasa kadangu ku audien. Nah, kumaha para siswa? Dugi ka dieu ngartos materina? Lajeng mohon ayeuna kana struktur biantara. Struktur biantara teh aya 3 rupa. Anu kahiji aya bubuka, ngawengku salam pamuka, mukadimah, ngahaturkeun nuhun atawa panghormat kanu hadir jeung sacabana. Nu kadua aya eusi, nyaeta inti anu hayang ditepikeun ku nu biantara. Nu kaopat aya panutup, mangrupa kacindekan anu ngawengku salam panutup, sanduk-sanduk jeung nepikeun doa. Nah, hayu urang lajeng kana materi nu salanjutna nyaeta ngeunaan padika atawa teknik biantara. Nah, teknik biantara oge aya sababaraha rupa. Nalika hideuk bade ngadamel naskah atawa teks biantara, hideuk kedah terang heula naon sih teknik-teknik tina biantara, naon wae gitu. Hayu kurang dipedar sasarangan, teknik biantara teh aya sababaraha rupa. Nu kahijina nyaeta biantara impromptu. Biantara anu sifatna dadakan tanpa dipersiapkeun heula naon-naon. Nu kadua aya biantara ekstemporan, nyaeta biantara ku cara teu macakeun naskah, contona biantara saren sumeren. Nah, kanggo contoh biantara impromptu tadi anu dadakan eta contona biantara dina acara ulang tahun, dina acara tepang taunna jalmi kitu nya sapertos nge-MC gitu. Anu katilu nyaeta biantara manuskrip, biantara ku cara macakeun naskah, contona biantara pupuhu Nagara Republik Indonesia. Anu kaopat nyaeta biantara memoriter, biantara ku cara diapalkeun lateksna, contona biantara pupuhu sakola dina acara paturaitina. Salajengna aya materi tujuan biantara. Nah, biantara oge miboga sawatara tujuan atawa sababaraha tujuan. Nyaeta diantarana aya hiji, biantara informatif, pikeun mere informasi atawa pamahaman ka batur. 2. Biantara persuasif, pikeun mangaruhan batur sangkan percaya, sangkan milu kana anu hayang dilakukeun kunu biantara. Nu katilu biantara argumentatif, nyata pikeun ngayakinkeun ka audien ngeunaan hiji pasoalan. 4. Biantara deskriptif, pikeun ngagambarkeun hiji kaayaan, sarta anu kalima biantara rekreatif, pikeun nyieun batur jadi gumbira. Nah, kumaha para siswa atas ngartos sadaya materina? Mangga anu aya nu teu ngartos tiasa japri wae ka ibu nyarios wae materi anu mana anu tacan ngartosna. Alhamdulillah materi parantos didugikeun sadaya. Ayeuna ibu bade masihan pancen kanggo hidup sadaya, hidup ngadamel teks atanapi naskah biantara. Jejer atanapi temana mah bebas. Eta mah sakumaha kahoyong hidup wae. Diantos pancena dugi ka minggon payun. Pancena dikintunkeun ngalangkungan email ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, hatur nuhun kana paratosanana. Ibu nyungkeun dihapunten bilih aya kalepatan sareng kakiranganana salami ngadugikeun materi ngeunaan biantara.
Dipungkas kanggo lawungan kahiji, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sadayana.